saho alus teh mang saya di buat terang ini kuda pangeran. Oh iya kuda pangeran. Aku pangeran kodok. Aduh ini masih kaki gajah. Bener gak? Iya jodoh aing. Oh bener. Oh no. Sama di aing lain saudara iya siapa? Aing keur molor kala di rumah tuh dikira itu sa kan budak itu si Pai ka dieu Pai ge mau naon jika namina ya tagor mata tuh gak pada kene di atuh main pan aing minta gini tiis apa Ima patah. Terus serba lestari ini cenah. Serba nis kasih pajar karet panjang teh. Terus serba pajar. Waalaikumsalam. Nah, berarti bulan naon? Bulan Maret. Bulan tilu. Bulan Maret. Ayeuna teh bulan tilu. Bulan tilu jeung bulan Maret sareng wae. Bulan tilu. Tep. Goyang-goyang jujurna. Barudak ayeuna teh bulan Rajab. Oh, bulan Rajab. Ustaz, hari bulan Rajab emang naon? Rajab teh di mana Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj naon? Wah, kamu. Wah, kan jadi lapar. Ustaz, hari Isra Mi'raj naon? Isra Mi'raj teh perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Naik kapal Ustaz. Wah, naik kapal? Wah. Zaman baheula mah can aya kapal aya nangge bu. Bu naon? Wah, bubu. Lain. Bujur. Bujur sina, batur mah buruk. Oh, buruk. Berarti aya singa depan Ustaz. Eta ieu mah buruk kendaraan yang cepat kilat. Wow. Tah dina hasil Isra Mi'raj teh ka langit ketujuh Nabi Muhammad menang oleh-oleh soto. Ulah. Solabi. Oleh-oleh nate lendahareun tapi salat 5 waktu. Oh, salat. Salat bego tadi teh. Ai teh ngomong salat kala solabi. Nah, barudak ayeuna salat encan. Acan Pak Ustaz. Yuk urang salat bareng. Atuh. Denis. Paling. Oh, kunaon? Ya, tak kom. Soto, salah. Kayaknya Chan. Chan. Isra Mi'raj bener Lin. Oh. Ayeuna apal teh bulan naon? Di tak dulu cicing we di dinya. Ah, bener gitu.